Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyandak opak ngalangkungan tanjakan salam. Hayang kompak jawab salamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Hadratil mukarram wal mukarramah, wabil khusus kedua mempelai kali diaping didampingi ku Ibu Ramana Sohibul Hajat di kedua belah pihak anu tekinten bi hormat kalian dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para juama, tokoh agama, tokoh masyarakat, warga-wargi sadayana di tempatan anu tekinten bi hormat kalian dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Tina sabada manjatkeun puja kadat Allah Subhanahu wa taala, maoskeun shalawat sinareng salam ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring bade ngedalkeun kedalisan lisan pangjajak di atas nami panganten pamegat anu wastana Abdul Majid di lingkungan Cilipung RT 03 RW 15 daya sanes kauningan kurang sadaya linggih kaya patempatan sumpingna di Gunung Cilipung kaya lembur Haur Lawang Darmaga Gunung Gadung nyaeta bade nyanggakeun 5S pakai kasepuan nyanggakeun 5S hafalkeun ambeke disawer aya door press insyaallah simkuring laku wakil ti sepuna bade ngalungkeun kanjut udang lain kanjut urang maka hafalkeun nyanggakeun 5S hafalkeun anu kahiji esna nyanggakeun silaturahmi anu sakumaha parantos dianjurkeun ku Allah Ta'ala dina Al-Quran dina hadis tentang keistimewaan silaturahmi sehingga tamih barokah hayang kumaha wae ge silaturahmi insyaallah barokah bahagia dunia jeung akhirat. Namun sakedik aya sejarah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam eta garandeng wae nya. Di zaman Nabi Sulaiman anu garandeng teh pedah ingon-ingon ngingu bebek, ngingu domba, ngingu sapi garandeng wae. Nah eta garandeng wae candi parab sampai dikaditukun kadieukeun eta di zaman Nabi Sulaiman. Disada wae cobi parab heula cenah. Atuh cai-cai can pasya minum can gitu. Itu di zaman Nabi Sulaiman. Ari geus di parab ge angger wae. Garandeng wae geus di parab ge. Itu ingon-ingon di zaman Nabi Sulaiman anu nginguna teh laporan ka Nabi Sulaiman punten da salira mah tiasa ngobrol jeung hewan pangtaroskeun kunaon eta disarada wae ingon-ingon teh ditaroskeun teh kunaon disarada wae padahal cibere emam pasian tuang leueut eta ingon-ingon teh ternyata dijawab ku sapi, ku bebek, ku domba, ku embe teh katingali pi 40 poeun kamaot ku sakabeh makhluk kecuali jin jeung manusia
teu uningaeun bahwa eta teh sebetulnya cek ahli langit geus maot. Aya namanya geus murad. Rek murad. Jantan kira-kira 40 poeun deui kuring mulai nu maraban. Kuring ceurik. Lamun ieu bapak dunungan kuring mun maot pasti sapi dipencit, bebek dijualan, pakai parasea ku anak incuna. Kitu cek eta ingon-ingon. Kumaha atuh? Kumaha carana tong hayang maot sing tambah usiana, tambah umurna, tambah barokah rizkina. Carana kumaha moal aya nu tiasa kecuali aya 3. Hiji getol ngadoa, 2 getol sodako, terus getol silaturahmi minimal ke 40 orang. Akhirnya sok aya nama ngajingjing, jangjang jingjing, kupul kapal kepel, bubu bawah, tetiasa kunyalira abringkeun, pangdoakeun, ngarah teu disarada wae, minimal ku 40 orang. Ieu anu boga ingon-ingon teh hayang panjang umur, sehat wal afiat, tambih barokah. Bade didoakeun. Tah di zaman Ibu Sulaiman gitu. Kuring ngadugikeun ieu tafaulan tina sejarah eta tafaulan. Pangdoakeun tina silaturahmi ieu pun anak bade ngadahup dirapalan ka ieu teh Erni ya. Kaneng Erni doakeun ku sadayana sing gede milikna seueur rizkina, panjang yuswana, sehat walafiat sadayana, barokah dina kahirupana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah salah satu di antawis kanggo kabarokahan tina silaturahmi. Nembe hijinya esnu kadua silatul naon? Silatul jasadi, nyanggakeun jasadna, sila ngahubungkeun jasadna, nyanggakeun salirakna. Ieu Jang Abdul Majid panganten pamegat nu mana aya panganten cobi ngadeg heula kumaha dititah ku kolot teh nya nurut ka kolot teh katingali ieu nyanggakeun salirakna jasadna katingali sorotna katingali beda teh sorot jeung nu nyarita benten ieu tuh mah sorot panganten baru, ieu mah panganten keun bari mah asal ulah bararau katingali sorotna syaratna aya katingali syaratna panganten tah ante katingali mah tong disebutkeun naonna tong disebutkeun sulitna aya sorotna aya syaratna aya gimana ti luhur sausap ketuk sausap rambut jeung kototong beunana ti handap sausap dampal jeung roromeheuna eta nu nyanggakeun mun kitu kuring ti baheula teh eta cik atuh bahasa teh ganti geuleuh mulai lahir mulai hideung ngadangu teh aya wae eta teh sampai dibukaan bid'ah cek kuring teh eueuh na kitabna ternyata aya. Nah make kudu disanggakeun jeung rambut jeung totombeuna. Setiap ibu-ibu panganten baru atau panganten bari ngeruk-ngeruk kotombe. Nah ya tingali tong diambeun. Wih keruk-keruk nyawa bau ambeun deui ya. Eta dihampura dosana sabing bilangan rambut. Nah kedua sejoli tersebut kedua mempelai teh dihampura sabing bilangan rambut suamina rambut istri. Nah panganten bari atau panganten baru atau bari osok silegaroan gitu tah kotombena osok hayang marurat dosa koyong kewengi witi dia panggaroankeun salaki gitu pambelikeun sampona jeung kotombeunana make jeung kotombeuna ternyata lamun nyetrekan potongan kuku
kalau luar dosa nu salaki ku pamajikan, nu pamajikan ku salakina pangotongankeun buukna. Rambutna kukuna teh sok silih sakali sewang gitu ya. Termasuk nyukuran rambut oge nu salak nu pamajikan ku salakina sunahna teh kitu. Osok mengotongankeun kuku nu salaki hayang marurat dosa ari ngatongan kuku we teu daek rek kumaha. Wayahna balik ti dieu potongan kukuna sunahna poe Senin, poe Kemis, poe Jumaah. Mun poe Senin kieu, mun Kemis ieu, Jumaah kieu. Ulah irah wae ngarah barokah. Eta es anu ka-2. Es anu ka-3 naon? Silatul wa'di. Sila ngahubungkeun wa'di janji. Tos janji pasini nyuk-curug galur sunah rasul nu kapungkur teh ka dieu. Biasana mah asakan tos jeung Pak Ustad oge diwartosan. Aya pacomblang, aya macomblang di dieu, aya Pak Ustad teteh. Ya, di ditu Pak Ustad cecep. Bebesanan geus ka mana-mana nya. Itu nyuk-curug galur sunah rasul. Geus janji pasini bade silaturahmi we. Ari pek geus cocok cenah kitu tah. Urang gaskeun gitu tah. Janji insyaallah tas saum insyaallah alhamdulillah ayeuna dilaksanakeun parantos saum silatul wa'di ngajak ngalubarkeun janji ngahubungkeun perjanjian. Alhamdulillah direspon ku Ibu Ramana Teh Erni ti dieu. Hatur nuhun simkuring sadayana parantos ditampir tos linggih kitu tah. Geus kabayang di ditu teh di mana horeng di dia dulur wungkul baraya wungkul di dia mah ka Cilipung teh. Tos teh jeung saha-saha deui cenah asa sering ka dieu, sering urang dieu ka ditu. Alhamdulillah. Eta silatul wa'di. Nu kaopat es naon? Silatul mali. Ya. Ngahubungkeun harta. Dina Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadli. Lamun anjeun teu gaduh damel, bahkan anjeun teh teu gaduh pacabakan, maka dibeungharkeun ku Allah Ta'ala. Tuh, bilih teu gaduh pacabakan. Panganten pamget gaduh pacabakan teh kacan tah engke mah geus dirapalan ke wengi aya pacabakan. Gap ka luhur gap ka handap dicabak seueur pacabakan gitu. Silatul mali ngahubungkeun pacabakan. Anu tadina teu gaduh motor jadi gaduh, istrina gaduh hiji, suamina gaduh di motor nu jalur nu gede gitu tah. Jadi boga dua, tambah harta benana, teu boga sendok, teu boga piring terus we. Insyaallah tapi barokah ku rumah tangga. Aya sabaraha esna teh? Anu kahiji silatul rohmi, nu kadua silatul jasadi, nu katilu silatul wa'di, kaopat silatul mali, anu kalimat terakhir silatul aqdi terakhir. Silatul aqdi sila ngahubungkeun aqdi akad pertikahan. Hoyong dipangtikahkeun, hoyong dipangwaliankeun. Alhamdulillah syarat rukunnya parantos komplit. Rukun nikah aya sabaraha? Aya 5 kahiji aya panganten pameget, 2 panganten istri, 3 aya wali, 4 aya kedua saksi, 5 ijab jeung qabul. Tah biasana saksi teh sok dimomorekeun. Padahal mah saksi teh kedah pilihan anu sok salat Isya berjamaah, salat maghrib berjamaah, salat subuh berjamaah. Ahli masjid. Alhamdulillah di dia aya Pak RT tuh di Cilipung oge insyaallah kanggo saksina aya. Gitu tah.
eta panginten nyanggakeun 5S eta mugia cing tambih barokah. Sumaga doakeun ku urang sadayana turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi fisabilillah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.